tafsilan takabur aya naon ana khairu atau kuring leuwih halus tibatan seje ngarasa leuwih halus takabur. Panan sababna iblis ku Allah taala dilaknat. Apana diparentahkeun kabeh makhluk teh malaikat teh kabeh anu caricing di jana teh nyembah diparentahkeun nyembah kana Nabi Adam. Tanu berontak teh saurang we iblis. Iblis anak khairu minhu Gusti abdi lebih halus di mata Nabi Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin abdi menjujian ku Gusti tina sunu. Sedangkan Adam tina tanu tukeh ngelaana dah dirinya. Jadi sababna iblis ditunung ku Allah, diusir ku Allah, dilaknat ku Allah ku pedah takab ngarasa leuwih. Eta takabur gitu. Ari kibir mah ngarasa regreg ku amal. Jadi bahasa kibir mah takaburnya. Kan bisi-bisi kayak aya bahasa kibir aya takabur. Gitu. Wajib dah. Wal hasada ngajawan hasud. Maksud mah ngarep ka batur teh supaya leungit amal di batu aya nikmat di anu aya di batur atawa keunda Gusti hancurkeun setan nikmatna ka abdikeun. Teh hasud. Atau batur mangi ka bunga urang sedih. Tanya-tanya sareng. Batur bunga urang teh sedih kusabab sedih urang teh mangi batur kana kusabab batur bunga kahayang masarua we nalang sajiga urang. Hasud kitu. Urang teh keur memujian lalangsa kusabab beban hirup urang. Jadi hirup teh dijadikeun beban. Penenang atuh hirup dijadikeun beban atau hirup teh naon di pikiran lenang atuh jelema geus mikiran hirup kalagu. Dari kuduna mah hirup mah tong di pikiran, tinggal dijalani. Geus untung urang ku Allah dibere hirup, lain pikiran. Susah hidup. Nah emang maneh wae kitu susah. Ya untung mana susah ada batu mah ya senang pahlawan dosa dua. Bisa jadi mana yang kengke di Allah dibere senang batur ge dibere senang keun bae abdi Gusti anu senang batur ge susah ulah begitu ulah sarua we gitu. Ya kembali teh balabae tanah urang dibere senang Gusti batur sing eta penting ngaluangkeun ka batur ulah balabae tanah hasud gade, hasud, bahaya hasud. Nah sabab urang wajib ngajawan kana kibir, hasud, gibah karena pidauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana inna li abwabis samai hujaban yarudduna a'mala ahli kibri wal hasadi wal gibah. Saanyana tetep di pirang-pirang langit teh ngabogaan panto atau langit kahiji kadua katu sampai katu langitnya ngabogaan pan atau setiap panto aya nu ngajaga para malaikat gitu. Tah eta yaruduna a'mala ahlul kibri. Setiap lawang panto di langit ieu teh nolak kana naon kana amal-amalna ibadahna pagawean-pagawean jalma anu kibir. Panu kibir ge lain teh amal pas salat ma'ruf sok ngaji di komo. Itu kan pedah boga rasa diri udah leuwih seutik lebih halus gitu ngomong ngageugeuykeun di bejaan teu ngabubuh mah nah itu nolak eta teh panto-panto langit teh kana amal-amalna ahli kibir ahli hasud jeung ahli gibah gitu nolak kabeh oge ditolak ayamnaunaha minas suudi tegasna nolak tah kabeh oge panto-panto langit karena datang eta amal-amal ahli kibir, ahli hasud, ahli gibah. Nah, minas suudi dina nalika eta amal dilaporkeun ka langit. Oh, gitu. Tong boro maju kana langit lawang ka hiji ka dua ka tilu, nepikeun ka telu, karek lawang ka hiji geus ditolak. Karek lawang ka hiji ge geus ditolak. Mentak tek saware geuning nya. Da kitab naon pokoknya. Eta teh pan amal-amal seperti kitu teh apanan diaur. Teu ada sabab ka langit ditolak, ka bumi ge saeueuh da diaurkeun nya di PH mah tah kitu. Eta di antarana sawarana amal-amal anu ditolak. Gitu ya. Kulanas. Kuwi jadi kulanas urang gitu kan. Gitu.
Jadi nolak eta panto langit kabeh karena amalna ahli kibir, ahli hasud jeung ahli gibah. Tina naon naikna eta amal-amal dibawa naikna kala langit. Maka pala tuh baru moal ditarik. Eta kabeh amal. Sok sanajan bisa keun tahajud teu eureun. Gua salat berjamaah ge teu eureun, tapi dina hateuna aya rasa leuwih hades seuti atau dibejaan kuno sahanapeun nolak. Tah eta teh takabur, aduh ribu amal lagi mah pala tuh bang mau ditari mah lebar tak aduh lamun dina urang dina hati urang aya seperti buru-buru tobat aku keun bahwa urang Gusti mau aya manah kieu muga Gusti ngeunampeun ngapunten kana manah sareng geureun tes manah rumah istighfar wah jadi tah wal hasadu jeung ari hasud eta tamani zawali nikmatil khair sok ngarep yaitu ngarep leungit nikmat nu aya di tuh jahe dibebere ka nikmatan ku Allah taala sunang itu ini mun dina dagamu wah gede bati mun sagala rupa beunang tah urang teh Gusti hayang teh leungit polontong wae ih malah saya motong boroning kitu ka abdi ge hare-hare tu barang bere atau teu inget kata tangga si hayang teh leungit kata teh has soalnya gitu mungkin lainnya bahkan gede kemungkinan kemudian bidang usaha perlu gitu perlu wah gitu kemudian bidang perinu wow sujabatan itu nih keseloba hayang teh cirina naon geuningan teh saya ti jalan masa benar datang ka mbah-mbah Gusti turunkeun abdi naik ada sabab hasud sabab hasud atuh atau sok bunga ningali batur cilaka teu jaga-jaga teuing ti aing tah urang kate aing ngahina aing tuh misalkeun jelema teh dikekeset hareupeun sarea kitu kungsi lila manehna udang nangtung jog golosor gubluk labu ripuh teu jaga-jaga teuing urang kate aing jiga manehna bisa kitu kira-kira hasud teu urang kasupna hasud kan berarti atuh emprak jaga-jaga teuing dora kati aing mah kontak dengan lagi asli kan bingung hate nya nu ngagek ka urang silakan harita keneh bingung asa yes teh sudah lawan teh naudzubillah ya Allah ya tak hiji waktu ki iblis dongkap jarah ka ki Firaun pantasnya pantas teh iblis datangna ka Firaun pantasnya menyambung atuh satu server gitu dongkap dah iblis teh ka Firaun nyaho teh cenah maneh jelema nu panggoreng-goreng cenah gitu kela cenah iblis rasaan saya inget orang asa eueuh mentas ka urang cek kitu terus Firaun ge mati sadarnya yen maneh teh goreng aya cenah leuwih ti maneh cek kitu kela cenah embung eta ngotot kela dalam rasaan sanyaho urang asa urang enggak goreng aya cenah leuwih kela terus hasud cek ieu teh hasud teu ngomong deui Firaun oh nggak gitu hasud ya Allah ya Allah sok ngarep leungit nikmat Gusti hayang teh hancurkeun kadurukan atau anu kakerem atau naon we supaya leungit nauzubillah kan ulah tapi itu hasud mah eta huwa awalud dambin asallahu taala bihi bisama wal asada iblis hasud mah eta mimitina dosana ka Gusti Allah di langit aya dosana eta di langit jeung dumugi ku sabab hasudna iblis kasa Adam ka Nabi Adam palam yasjud lahu maka iblis teu pernah daek sujud ka Nabi Adam sedangkan tetep parentahan Gusti hasud ngewa itu anu panggeulana marane manehna dijieun ku Allah bari jeung wah geus hampir setengkat jeung raja-raja malaikat kari-kari makhluk anu anyar didamel ku Allah taala dititah nyembah ka dinya asa keheula apa gitu eta jadi pertama aya dosana di langit jeung di bumi
Itu sabab ayah hasudna iblis ka Nabi teu bunga. Ya Allah ya. Tak si iblis teu pernah teu pernah sujud ka Nabi. Ada geus kitu wa hasadu qabil habila. Hasudna qabil ka habil. Kan pertama di langit iblis itu di langit di bumi teh pangheulana mimiti aya dosa teh hasud. Iblis kan Nabi Adam di dunia di bumi Qabil putra Nabi Adam hasud kana kahab itu wal gibatu jari gibah mah atau anta tialahu ayat lil hasidi atau ngarep kanikmati batu teh leungit tah Gusti hayang teh leungit tah nikmat si eta teh atau hancur tah gantikeun ka abdi jadi si eta hancur tah hatana ka abdi datangkeun ku Gusti atau nikmatna digantikeun ka Gusti ada manehna cenah hancur atau kumaha cenah leungit nah orang digantian jadi nikmat. Ada hasud teh. Hancur hayang teh hancur Gusti tah. Hancur kabikeun hartana. Kumaha lamun dibikeun eta bakal leuwih ngancurkeun. Ya hasud begitu batur hayang cenah ripuh, ngadoakeun ripuh, itu pribadina hayang senang. Berarti batur mah tah kan bae, penting urang we senang. Matak sok hubungan dina nalika batur manggih kasenangan. Sok sedih dina nalika batur manggih kasu naon kabunga sedih saya mah si hasud mah mun batur manggih kabungahan keur bala kacapan keur bersyukur ka Allah sedih ngan batur manggih cilaka kaparahan karipuan yes kain teh sabenerna mah ya Allah ya lumpeng Gusti ya Allah ya ngeri atuh ngeri eta hasud ya hayang pindah-pindahkeun Gusti eta nikmat teh ka abdikeun maksudna eta teh lil hasidi ka jelema anu hasud kade ripu wal kibru jeung kibir nah kibir mah batrul haqqi wal gomsul khalqi kibir mah nolak kana hak jeung ngageugekeun makhluk seperti kilah urang misalkan tiba dina kasalahan hiji mangsa itu sana pun teh mang mana teh lepat naon ade mang teh selain mana gitu ari sia nya mana jeung aing oh nya mah kakarek kamari sore ngaji padahal bener keuna teh ieu nolak padahal teh hak tah teh cakap kabur eta so aya jelema nu rajin di bejaan kusahana pun sok rada kela cenah nyaho mana cenah mah aya kitu aja kan rajin gitu rajin doraka rajin teh ade ya cenah urang mah lamun ngomongna ajengan anu cenah kakara percaya padahal ajengan anu jeung ajengan jeung ngomong ieu teh teu beda masalah hukum sarua da mata ngomong ieu teh sidik salahna umpamana ngabenerkeun teh nya tah cenah urang mah lamun anu ngabenerkeun ajengan anu urang menerima berarti takap geus masalah sok aya nu kitu rajin aya nu rajin alhamdulillah ulah rajinana nih begitu rajin doraka ribu amal lagi mah ditarik so aya bang di sana pun mah tara dek narima lamun di bejaan ku ajengan atau ku kumaha yang dipihon mah oh mohon nampi padahal bener sarua tanu dibejakeun teh ku ajengan eta jeung ku jelema ieu teh tah eta takap sanajan narima tah sikapna geus nolak kana hak dibenerkeun jadi milih-milih nah hukum teh lamun ngomongna make jubah mah nampi mun ngomongna raradutan punten nah emang hukum beda gitu antara anu digede dengan nyuruh raradutan mata gitu kan raradutan nyahoan kana hukum manya hukum beda-beda itu nu raradutan teu ditarima ari itu nu gegede dengan ditampi
Manya beda-beda. Berarti eta takab. Bukan ada masalah. Takabur berarti itu malire karena aturan hukum. Tina lisan anu disebut mama we ditampilkeun. Gitu kan? Eta takabur berarti geus milih-milih ka jelema. Geus beda? Beda berarti nganggap naon? Tah eta kadena auzubillah. Mata urang mah kudu bersyukur, urang mah keur dina salah tuh dibenerkeun, boh kusanapeun atawa kusapantareun atawa kusaluhureun bersyukur. Nah, ibaratna urang dek ti kosewa ka neraka dijewa. Jadi salah. Guru kita sok ngabejakeun kudu syukuran sia cenah euy. Namun dibenerkeun ku sahanapeun atawa ku sapara komo ku salu. Kudu syukuran. Nah, ibaratna urang dek ti jengkang bisa ditewak leung. Nu akhirnya salah mentak. Kalau mau nyaman yang ngabila jelema atau atap bahaya, takabur. Beda kibir mah, hari kibir mah ngarasa regreg. Saeutik deh. Kalau dibanding jeung nu aralus murah teh naon-naon atuh. Tong boro jeung nu aralus kabeh dituna solihin abidin jeung guru-gurang ge naon-naon. Atuh. Iya rek diolo-olokeun regreg urang geus gila. Turutan akang hayang beunghar. Ngesan atuh. Ngesan rugi. Gitu. Mungkin ku Allah dicumpuran kene kahayang. Tapi ulah ngarok. Ganjaran. Bisa jadi eta hartana kurang barokah. Tahu tujuan ibadahna aya sesuatu. Aya gorod anu sejen. Nah maksud naon hayang itu ulah coba-coba. Ibadah mah ibadah, masalah dunia mah dunia. Entong dicampur-campur. Ibadah keur kadunyaan. Wirid keur kadunyaan, ini keur kadunyaan doraka. Hasil can buku doraka heueuh. Lo gitu. Mun kitu mah bersaleheung emang bari hasil mah doraka mah. Ngan beda mun aya ubarna. Doraka ge aya ubar, nah anggar doraka mah tetep. Ulah ngaleuleung kana doraka. Leheung sia teh doraka ge aya ubarna. Naon? Beunghar dikabul ku Gusti Allah. Leheungna doraka mah anggar doraka. Jadi ulah ngaleuleung kana doraka. Doraka mah tetep. Ulah pernah ngaleuleung. Gitu. Dek mau kumaha mah doraka mah doraka. Dek seperti kumaha ada dagan jelema dek naon pangkatna aya sifatan kieu mah geus hancur bae amal. Gitu. Dek kibir, dek hasud. Gitu hancur bae. Da kan ieu mah hukum mah lain keur ieu tah anu teu banaleg tapi oh sararea we. Hukum anu ngarti nu teu ngarti tetep keuna. Bodoh pinter tetep keuna. Beunghar fakir tetep keuna. Nah lo aya kitu mah anu fakir takabur loba. Eta buktina kan diajak bener embung mah kaya manehna bakal salah mah geus takab. Diajak salat salat kecan punggung salamat kada geus jelas takaburna. Caca penucan nu salat centang tuh komo nu teu pisan parah. Berarti ngarasa dirina komo laya amnun mah bahaya. Ngarasa salat mocila. Eta bukti. Begitu jadi dia takabur teh eta batrul haqqi wa gomsul khalqi. Nolak kana ha bari ngageugeuykeun mana sih budak kamari sore geus mamatahan akang teh 3 tahun aja. Oh ya Allah. Tahun becus naon kan gitu. Untung saya bisa ngeliwat lagi, tapi cantan tuh bisa ngeliwat tutung ti luhurna. Bisa lah ukuran 3 tahun ngaliwat, tapi cantan tuh bisa ngeliwat tutung ti luhur. Teman jamur teman di sana. Ya mah gitu. Warik saya mah. Warik ladang. Mah hebat sama tuh bisa ya roh tinggal itu kalau bener tuh dibalikkan ke mana ada kawan deh tampil bahasa cenah aya nu mampuan tutung lu tah aing pan tanggu tutung cenah teh bisa mantap jadi wa makna batrul haqqi radduhu maksud makna batrul haqqi teh nolakna kana sekalipun dijina di jelema tukang neraka sekalipun ulah pernah mun hak tetep hak cek mun tukang mabok teh kada salat teh wajib maneh kudu salat dina waktuna mun teu salat cenah maneh mun nyanyi kana waktu salat cenah munafik bener apa salah bener sia nyahonan bari keur mabok nolak cilaka
Namun ukuran ada pan eta teh keur kitu kade hukum tetap hukum. Ulah ditenyok eta jelema nu mawakna, tapi tanya mah bener na nu diucapkeun, nah sabab eta hakikat pisah. Soalnya jelema anu keur kitu digeugeuykeun ditolak sia ge betolaka cenah mamatan aing nu sok salat. Padahal nu ngamomorekan waktu salat bener teh munafik. Bener, cek nu mabok itu, cik kira-kira bener apa salah? Kadang-kadang ukuran adat mah ditolak ke bahasa baru. Nyaho naon sia, padahal bener. Nah, orang kade. Kan hari nu tinu bener mun sok salat komo sok tinu ngaji mah urang teh percaya. Ieu bijina tinu kitu, kadang-kadang tolak tina adat. Adatnya bisa nolak teh. Jika puasa Ramadan teh wajib balikan udud umpamana. Hari sia teu para ruasa cenah kitu. Muslim wajib balik maneh pan. Heuh da ieu jelema doraka, cik bener apa salah? Bener. Wah sia nya Allah ditolak cilaka dah kabur. Eta keur posisina kaya seperti kitu. Hukum mah benernya bener, ulah ditinggali juntrut jelema tapi anu diucapkeun gitu. Bisa jadi sebab begitu mana diberi hidayah ku Gusti Allah. Nah, iya mata aduh, teu bisa orang nganggap ka jelema seperti kumaha ngomong nganggap enteng bahaya. Bahaya. Teman-teman saya mah pan kade ningali jelema teh jeung batur meskipun seperti kumaha kaya, kade batur lebih halus dibatan. Karena jan misalkan nempo jelema teh kekayaan doraka, buat teuing urang mau lebih parah doraka ti sia. Bisa jadi manehna akhir hayatna ku Allah paparin tobat urang kaya. Hatina urang keur nanamkeun dina hate ulah aya sifat sudon tah ngajaga eta. Ngajaga eta. Kepada makhluk Allah kabeh. Gitu nya. Tanu katiluna gibah, ari gibah mah eta ngomongkeun kacacadan kagorengan makhluk atau manusia gitu atau jelema makhluk Allah satu kangen sia tamu gitu bukti terbukti tetap gibah. Oh lah urang ngomongkeun wah oh lah sanajan misalkan kagorengan anak katempo misalkan di jelema anu kacarita ngaji ke ulah diobrolkeun ka saja cukup urang mampu urang mepelingan ngalingan sok malingan henteu mampu doakeun ya timur dicaritakeun viral atuh salah lembu nepukuna nu jadi rugi teh anu mirakeunana jelema anu caritakeun meureun turuyan ngarotan dosana ku sabab goreng kagorengan dicaritakeun buat geus tobat nu dicaritakeunana ya begitu nyarita geuning Gusti rumaos abdi teh kieu istighfar kan dia murah. Ari ngobrolkeun kagorengan teh eureun atuh cilaka nu ngobrolkeun teh lagi bah. Eta urang sing hati-hati. Eta tah amal-amal nu saperti kieu. Pinahu Rasul kade langit teh masing-masing ngabogaan pintu langit. Bahkan nu ngajaga itu ditolak, tertolak kabeh. La tuqbalu teu ditarima. Panangna pandina dina ieu dina riwayatnya amat teh panan ditayekeun teh pan betap pinahu Gusti Rasul geuning kami puasa Senin Kamis. Sampai kami karasa dina nalika disetorkeun amal kalangi kayaan kami berpuasa gitu. Tapi mau disetorkeun teh ditolak. Tong boro asup ka langit ka hiji pintuna. Kakararek disaharkeun geus ditolak. Dan di antara amal-amal jalma kibir, takabur, terus hasud, jeung gibah opat berat. Opat. Bukan ini mati lu, tambahan kibir. Gitu kan di dia mah kibir mah maknana gomsu wabatul haki teh batulna takab mun ari kibir mah ngarasa regret mah eta anu kurang wajib dijauhan teh anapun bisa tiba di urang dina hate kadang-kadang itu buru-buru taubatan buru-buru istighfar gitu sama berapa ada langit amal begitu jadi teh aya kibiran leuwih mun urang buru-buru tobat Gusti Allah insyaallah eta kan bae orang jelema berusaha dari hati dengan baik ku takabur lain termasuknya dina nalika tibana urang gitu kan tetap orang buru-buru sing inget eta teh salah tuluy tobat istighfar Gusti Allah keur nyampurakeun tobat istighfar nah jadi paham gitu eta nu wajib kudu dijauhan ku urang gitu lah di antara wa gomsul ki al istihza bihim ari maksud gomsul eta ngageugeuykeun ngenteng udah kamari sore oleh habis berjalan ke akal mau ngaji lagi kakaran yang basic na orang mah
Mana-mana astagfirullah di barisan mending tetenan hiji-hiji. Kade. Sikap seperti itu goreng. Kudu dijauhan. Kudu dijauhan kade. Kanan hiji kibir, takabur, dua hasud jeung gibah. Eta tilu perkara eta nu wajib urang dijauhan. Berusaha maksimal. Ulah akan baik tetap buru-buru orang wajib istighfar, wajib ditobat. Ayat kene emang loba kene ge aya di antara namimah. Itu namimah teh jelema nu tukang ngadu atau ngadu domba. Tahu di namimah mah jelas tong boroning di ieu nincak kana pelataran surga ngambek sesengitan surga ge moal-moal acan. Bilang berusaha orang memaksimal. Masalah-masalah impan lemes terisa ayana teh itu. Da setan mah pan ngalah bongol na mah tak ulah